Orang ngarujak mama neng menyang. Aduh nih pas pisan ya bunda, mama neng tehnya keur hayang anu lada-lada ya. Menyang. Mama neng keur nyiram yuk. Lain atuh bunda maknya mama neng nyiram. Nyiram ku saha mama neng salaki jauh. Ya mah keur hayang anu lada-lada we. Menyang, panya teh keur nyiram mama neng. Nyanda atuh bunda sok eta tehnya ngerjak naon ya teh? Iya mama neng buah-buahan tehnya 10.000 sabungkus ya teh. Bunda meuli 2 15.000 maknya di diskon. Mending murah gitu eta teh bunda. Meuli di mana? Meuli di pasar. Apaan iya mama neng? Tukang iya nantinya tukang naon tukang buah teh. Bogohon ka bunda eta teh. Maknya jadi dibere murah. 15.2 kudu mah 10.000-an ya teh. Nah, bet apal eta tukang buah bogohon ka bunda? Emang nah eta teh ngomong tukang buahna ka bunda? Apanya? Lamun bunda ka pasar teh nya ngelewat ka tukang buah eta, sok kieu ya tukang buahna teh ka bunda teh. Tah sok kitu kecupan maknya kan eta teh naksir ngaranna nya. Kan kela. Tukang buah anu mana ieu teh? Anu deket tukang tempe lain di jalan tukang pinang. Oh, eta mah neng apal? Nya apal atuh bunda eta masih jajang. Babaturan ieu mama neng pas SD. Emang kitu eta mah ada panonna kekereciman kitu. Teu leutik ge kitu kieu. Jadi lain ngecepan bunda eta teh? Lain atuh mending sok pede wae bunda eta teh nya. Maknya apa teh bawa ka bunda eta si emang teh. Yang atuh bunda rek motongan labuan nya sakalian ieu dicuci dulu. Hayu tungguan heula nya. Heeh jog lah. Mak neng, pang eta kunya eta bumbuna pangregukeun maknya. Heeh siap. Nya si gede mah ngagadangkeun si bunda mahnya meniletik-letik teh yang mutu teh. Jadi pan hare si mama neng ngolakna. Kudu make goyangan ieu mah.